Assalamualaikum. Wilujeng enjing pamarenta tepang deui sareng abdi Maya Damayanti dina ieu acara. Pamiarsa, mehong palaku pencucian uang asal desa Konohagakure dibebaskeun tina tuntutan anu enggeus dipulangkeun. Mehong ditewak di tempat pangcicinganana. Nyaeta di rorompok anjeunna anu geus jadi tempat kebiasaan pencucian uang. Mehong ditewak ku sabab aya laporan ti warga anu curiga ka rorompok aya kajadian pencucian uang. Sajumlah barang bukti nyaeta sabangsaning uang bersih, ember, plastik, cai, jeung sabun batangan masih diteundeun ka Polsek Sunagakure. Kunaon aya penangkapan di desa Konoha ieu? Kusabab aya laporan ti warga tersangka mehong terus ngalakukeun pencucian uang di rorompakna. Kumaha pendapat anjeun tentang pencucian uang ieu? Saur abdi mah pencucian uang mah haram teu haram, bisa disebut sunah oge. Mehong anu sapopoena gawe jadi ninja katewak garing keur pencucian uang. Nah anjeun janten tersangka pencucian uang. Abdi heran boy, ujug-ujug we warga gerebek-gerebek di rorompok abdi. Abdi kalaka dicana ke kantor polisi, salah abdi naon? Abdi teh ninja sanes tukang nyusuh. Kasus mehong ieu kudu dijadikeun pelajaran warga desa kangge mikir dua kali saacan curiga jeung ngalapor ka polisi.